Wa manjeng saja ma'aropa nuges nyaho adunya karena dunya bi annaha karena senyana dunya eta paniatun bakal ruksa kulluman alaiha naon bae perkara nu dijieun ku Allah bakal ruksa di iwal pancet Ahlussunnah wal Jamaah nu asalna aya mimitina moal aya tungtungna teh hiji ruh, 2 surga, 3 neraka, 4 tulang cungcurungan, 5 aras, kursi, loh mahfuz. Rusak gitu. Iya seolah-olah jabatan hayang panjang, hayang abadi. Sakedeung. Dunya sakedeung. Di dunia majang, je, silih dagoan lah naon tuh. Nu sehat ngadagoan. Gering, nu gering ngadagoan, nu beunghar ngadagoan, nu miskin ngadagoan, nu sedih ngadagoan, nu bunga ngadagoan, nu hirup ngadagoan, nu maot ngadagoan, dihirupkeun deui sakitu. Sok nyantai we lah ulah riweuh-riweuh teh. Wa manjeng saja ma'aropa numbak nu nyaho adlallahi ta'ala kana adilna Allah. Awas. Sok loba nu salah nerapkeun adil Allah lah. Contoh, ketika orang hayang beunghar terus ku Allah dibere sangsara cing kira-kirana cek otak ieu adil teh Allah adil teh terus ku Allah teh bejakeun jang ku aing matak sia teh dibere beunghar walai carak batur teh isuk sia di akhirat bakal balangsa cing kira-kirana adil teh Allah. Kayak deh ngerasup karena otak sih ya. Oh, hayang mah orang teh hirup di alam dunia teh waluya jeung beunghar bener. Beunghar cek manu. Ku Allah teh dibikeun. Allah teu adil. Menyak batur beunghar aya urang henteu. Ku otak. Tapi ku ieu trojol hidayah jeung taufik. Oh, mataku aing maneh teu dibikin lalu ya beunghar keur di dunya kan isuk sia di akhirat ku aing disebut abduhar. Mending mana? Adil teh Allah. Adil. Kumaha cenah nu beunghar di dunya beunghar di akhirat? Jarang. Jarang. Naon sababna? Da kajebak ku material. Awas. Mau apa saya? Moal iri si itu beunghar urang henteu moal naon sababna keadilan Allah. Duh teu aku ieu teh hirup teh cenek terus jadi karyawan. Bos kabeh masa alam dunya rek sanu digawena sia teh. Nya teh. Ulah kieu nya saprofesi safakultas bareng kaluar beda naon, beda nasib. Si ieu mah sukses jadi dewan. Cek anu henteu teh nah si itu mah nyebut lagi naha wali kulli syai'in bimiqdar goblok dengekeun naon bae perkara geus aya dina ketentuan Gusti moal aya nu leupas di dinya teh si itu cenah jadi dew nah nyebut lagi nah si itu menjadi dew nah itu teh geura geus ditantukeun ku saha Allah nganahakeun ka batur teh ieu teh naon manehanana ngarasakeun manehanana teu akur jeung itu justru keadilan ti Allah cek dina Al-Qur'an wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma wa jeung man sing sapa wong a'rada nu ngabalieur berarti ka Allah an dzikri di dinya teh beberapa tafsir loba hiji bertauhid 2 salat, katilu diutusna Rasulullah, kaopat dilungsurkeunna Al-Qur'an, kalimah diberena kanikmatan alam dunia. Di mana mun geus ngabalieur a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka tong aneh hirupna bakal rupek sok sanajan lubak libuk loba lebokeun teu kalebok bro di juru bro dipantong ngalaya di tengah imah tapi hate teu dibere bunga.
sedangkan cek dina kaedah laesal gina bikasrotil mal walakinal gina gina nafsi, lain jelema nu bungah jeung bagja teh loba hartana tapi tenang hate. Aya we nu katipu geuning si imahna itu mah bodong imahna ge bungah we, tanya nu boga imah rupa sok rek rupa kumaha tuh tina pagar kana halaman depan kana ojek eta jauhna imah jaba imahna teh pan jendelana teh sahiji 1000 isuk-isuk dibuka ke beres burit rek sare ditutupkeun beres iraha rek iraha molorna goblok eta. Jadi kade ulah kajebak ulah katipu ku bahwa material matak ngantirkeun kana ladahna ka iman.